Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Negara makin acak-acakan, umur ngakolota, nu pararaeh kadanya ku urang geus loba. Urang ge tinggal nungguan waktu nu kolot moal kebal deui. Tah horeng urang geus aya di penghujung bulan Dzulqa'dah, bulan Habib. Baheula aya hiji budak ngora osok ngadengekeun pengajian. Nyana di mana-mana tanggal hiji bulan haji, nyana langsung sok puasa datang ke Arafah. Kabejakeun eta budak ngora teh nu sok ngalaksanakeun puasa beja datang ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil ku Kangjeng, datang cek Kangjeng, hei budak qora mayah miluka ala siyami hadhil ayyam. Naon anu ngadorong Kangjeng muasaan ieu poe di tanggal hiji datang ka poe Arafah. Anu ngadorong anjeun puasa naon? Budak ngora ngajawab, bi abi wa ummi anta mufta ya Rasulullah. Abdi mangan sakadar sakieu Gusti, annaha ayyamul masya'ir wa ayyamul haji, asallahu ayyushikani fi du'aihi. Kita tanggal hiji datang ke poe Arafah teh poean masyair, syiar-syiar, tanda-tanda keagungan agama Islam. Poean-poean mulai jelema endek sararia berangkat ke Arafah. Teureun-eureun jelema ngadaru'a ti mimiti tanggal hiji geus memfokuskan diri untuk kumpul di Arafah. Ngadaru'a nyana berbagai bahasa jeung berbagai kahayang, terutama hayang dihampura dosa, hayang diberi kejembaran hate wau ka Gusti, hayang diberi kasenangan akhir eta Gusti. Sakitu Gusti abdi mata lantaran atuh loba nu ngadoa abdi puasa sugan be doa eta datang ka abdi. Abdi nu puasana nu di Mekah ngadoa atuh geus sugan deui abdi ka bawah ai kitu menutup puasa pan Gusti meureun teu nyarampung ai kitu mah puasa sugan abdi dihijikeun ka Mekah teu abdi mah munggah haji teu abdi mah puasa hayang dihijikeun jeung pamenta-pamenta jelema nu marunggah haji. Kanjeng Nabi
itu tema lain sambarangan maneh. Ya fa inna laka bi kulli yawmin tasumuhu an lam yataraqabati wa mi'atan badalati wa mi'ata farasin yuhmalu 'alaiha fisabilillah. Anjeun lamun hayang nyaho ngalaksanakeun puasa di tanggal hiji datang ka tanggal 9 Arafah teh sapoe-sapoena nuku anjeun dilaksanakeun puasa eta teh sarua eujeung ngamerdekakeun 100 abid, sarua jeung nyodakohkeun 100 onta 100 kuda di jalan sabilillah. Abo kudu jasa teh ganjaran. Masyaallah. Bahkan lamun datang ka poe tarwiyah ditingkatkan ku Gusti Allah falaka fiha adla alfi raqabatin wa alfi badanatin wa alfi farasin malu alaiha fisabilillah. Di poe tarwiyah mah sabanding jeung 1000 ngamerdekakeun 1000 budak, sedekah 1000 onta 1000 kuda. Sedekahna lain sambarangan, sabilillah ngaluhurkeun agama Allah. Ampun. Lamun datang ka poe Arafah falaka fiha adla alfai raqabatin wa alfai badalatin wa alfai farasin malu alaiha fisabilillah. Lamun poe Arafah mah sarua jeung 2000 abid dimerdekakeun, 2000 onta disedekahkeun, 2000 kuda dipake sabilillah. Oh, horeng gede jasa ganjaranna. Tadi badak mulai di tanggal hiji datang ka tarwiyah Arafah nunggeus karolot jeung nunggeus kolot teh. Anu geus moal ka mana deui teh mah geus keur diintip bae ku malakal maut. Dula deuleu bae nya dah wal kebal. Tah eta wayahna puasa. Masyaallah. Ulah datangkan teu puasa jang nu karolot nu ngora atuh nu kolot bae nu geus teu boga tanaga puasa tuh komo nu ngora tah atuh nu ngora deui tanagana gede kene atuh nu kolot bae puasa tuh komo nu ngora geus kabehan urang laksanakeun puasa tanggal hiji haji tepi ka poe Arafah. Bahkan dina hadis nu diriwayatkeun ku Ibnu Abbas ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saur Kangjeng al-yawm alladhi ghafarallahu fihi li Adam alaihi salam awalu yawmin min Dzulhijjah. Mun hayang nyaho Kangjeng Nabi Adam di surga digoda ku iblis kagoda. Eta mah sabab doang supaya aya urang di dunia. Mun nyana di akhirat bae di ditu di surga atuh moal aya Jokowi, moal aya Megawati, moal aya si eta. Jadi eta haju turun Kangjeng Nabi Adam. Ihbit. Ya, turun. Turun Kangjeng Nabi Adam di Gunung India. Langsung sujud keluar cai mata teu eureun-eureun datang ka cai mata ngalir ti mata Kangjeng Nabi Adam nyengcerikan dosa datang ka jadi kamalir jadi kali
ku pohara-poharana. Masya Allah, orang segede kicak orang yang cerikan dosa orang. Lamun gitu mah dagang rugi cerik pernah. Atawa kabogoh ninggalkeun cerik tamata. Atawa pabajikan manyun bae cerik. Kayak gitu mah dosa. Dan pernah diceng-cerikan urang. Ilah kebedegongan urang. Cerik yang cerikan dunia be yang cerikan dunia. Tinggalkan ku awewe cerik. Ya, lain lalaki. Lalaki mah lain gitu. Tinggalkan ku awewe jeuh kadege. Ganti aing. Ganti setang. Ngomong mangina emang teu make modal. Ngomong menena Sugionan gua ganti gaya modal aya ente itu leungi ini tayang kawin deui cak anu neuk dikawin mangga bae abdi masal di mas kawinan 50 gram bae. Waduh puguh nu itu ge kabur gara-gara kurang napakah. Langsung dihampura ku Gusti Allah awalu yaumin min Hijjah. Dihampurana Kangjeng Nabi Adam adalah awal poe tanggal hiji haji. Masya Allah. Mantap atuh man soma zalikal yaum ghafarallahu lahu kulla dzambin. Saja lemanu puasa di tanggal hiji haji ku Allah dihampura kabeh dosana kecuali hutang. Hutang dihampura mah tumina urang parwasa bae geus. Kudu dibayar tong hak adami. Kedua yang masani istajaballahu doa Yunus alaihi salam. Kangjeng Nabi Yunus diutus ku Gusti Allah di negara Nainaw bagian Baghdad barat. Tenurut umatna hiji-hiji acan nurut hiji-hiji acan tamah. Masya Allah. Yunus Allah deh urusan anak siapa Yunus. Masya Allah kaki Nabi Yunus dah langsa. Nah Gusti aiki kiting mah abdi dakwah unggal poe kadang caci maki bae ti masyarakat. Abdi rek berangkat induk tinggalkeun umat berangkat tanpa konfirmasi jeung Allah. Kuduna kan eta mentah heula petunjuk ka Allah Gusti umat kos kieu abdi di dieu bae apa indit kan kitu kuduna. Iman teu kesal cenah. Kesal. Aduh, itu jangan contoh maksudnya jangan contoh urang. Berangkat. Kulantaran tanpa petunjuk ti Gusti Allah. Nyana berangkat ninggalkeun umat naik kapal. Datang ke tengah-tengah laut oyag kapal. Wah, kabeh kaget. Keputusan nahoda jeung awak-awak kapal bahwa ieu mah kudu diundi lantaran aya jelema anu mah hiwal ka pangeran. Sasanu engke undianna keluar eta kudu dibalangkeun ka laut. Setuju atau tidak setuju? Cak Kangjeng Nabi Yunus dah aing asana ieu. Geus beda rasaannya ge. Ongkos urang we ongkos urang bareng 10-an. Haju aya hiji awewe geulis. Haju nyana teh nyana tah neuk milih lalaki. Urang rada loba kakurangan. Sugih henteu, kasep henteu, gagah henteu.
pan rarasan asan aing moal kapilih ka jeung ya geus rada aya rarasan ge sanajan ngahiji mah ngahiji bae ngan lain deui rarasan moal ka jeung hukum aga bener bae iki Kanjeng Nabi Yunus rasa lagi koclok keluar Yunus 3 kali mangkani koclok deui keluar Yunus tuh cek aing bener bae ka 3 kali ceknya pasti aing deui koclok Yunus otomatis mana Yunus abdi sesuai izin perjanjian seluruh awak kapal untuk menyelamatkan orang banyak mana kudu diabalankeun ka laut cek Yunus ya mau tidak mau lah balangkeun ka laut pulang cek Gusti Allah hei lauk nun capok usia awas ulah datang ka lecet seketika aja ulah ngagetkeun sia caplok lauk Yunus wah lauk nun Yunus di jero lauk ya Allah nyapoe nyapengap di jero teh bisa napas teh lamun lauk calangap weh di jero lauk atuh wiridannya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh diijabah doa Kanjeng Nabi Yunus diijabahna tanggal 2 haji Masya Allah mantap dikeluarkan fa akhrajahu min batnil hut keluar Kanjeng Nabi Yunus disemprotkeun ku lauk sok di negara nena pinggir laut langsung sakumaha orok mah Kanjeng Nabi Yunus orok leketeh itu tanaga tah eta tanggal 2 pakai panjang kayak ditafsir ieu mah man shoma zalika yaum kana kama abadallaha ta'ala sanata man soma sahajal manu puasa dina poe eta tanggal 2 sarua jeung ibadah ka Allah satahun lam yasillah ti ibadati torbatain sarua jeung ibadah satahun teu pernah maksiat sakiceup-kiceup acan boh tanggal 2 tah masyaallah poean katilu istajaballahu fi doa Zakaria alaihi salam dina poean katilu Gusti ngaijabah kana doa Kangjeng Nabi Zakaria Kangjeng Nabi Zakaria rek dibere anak padahal geus sekolah cirina Gusti sok we maneh ngadoa terus-terusan cirina di mana-mana geus teu hayang ngomong 3 poe 3 peuting bakal dibere tah 3 poe 3 peuting bener Kanjeng Nabi Zakaria teu hayang ngomong sama sakali jeung jelema teh teu hayang we izin kudu eta ku resep-resepna ngomong jeung Allah indah jasa tah tanggal 3 eta kajadianna tanggal 3 haji lumantak man shoma zalikal yaum istajaballahu du'aahu sahaja lamun puasa dina poean katilu haji Allah bakal nyubadanan kana doana tah mun hayang diijabah doa puasa tanggal 3 ya Allah ya Rabbi abdi dagang kieu bae dagang mah dagang di modalan ambruk deui cak Allah tubungan sia tolong kunaon teu make aturan dagang ditaulah ngridit ditaulah make duit bank sia mah bank bae geus goblok sia mah tolong lamun sia bener dijabah ku aing dijabah ku Allah asal urang bener poean 4 al-yaumul ladzi wulida fi Isa alaihi salam. 4
Kangjeng Nabi Isa dilahirkan di Bethlehem. Di Bethlehem kuari teh Baitul Lahmin urut Kangjeng Nabi pernah waktu rek Mi'raj teh kadinya ke Bethlehem. Kuari teh Aqsa belah dia ada Bethlehem. Ta eta ta di dinya ta. Wah, orang Nasrani nu kadinya terus-terusan Yahudi Nasrani. Tah eta teh tanggal 4 dilahirkeun Kangjeng Nabi Isa alaihi salam 4 haji. Lumadak man shoma dzalikal yaum nafallahu anhul ba'sa wal faqra. Sajelema nu puasa dina poe eta ku Allah bakal dileungitkeun seluruh kasusah jeung kabingung jeung kapakir. Ya Allah, asana ieu bae nu poe ieu mantap. Ieu mantap. Oh parah mah kalau 4 mah ya Allah ya Rabb. Bahkan tambahna fakana yaumul qiyamah masa paratul bararatul kiram ke di poe kiamat dibarengkeun jeung nu bararagus jeung nu marulia para rasul, para nabi, para wali, para syuhada. Nah hiji ka dieu. Ya Allah, ya tanggal 4 pohara. Insyaallah. 5 wa yaumul khamis yaumul ladzi wulida fihi Musa alaihi salam. Tanggal 5 haji hari kelahiran Kangjeng Nabi Musa alaihissalam. Kangjeng Nabi Musa dilahirkan tanggal 5 haji. Langsung dipikeun ka Bengawan Nil tanggal 5 haji. Atas perintah Allah saat Fir'aun biadab selalu membunuh orok lalaki, tapi justru datang ke istana Firaun, ke kawasan Allah, bahkan udah kabunuhnya anak, dek merangannya. Man shoma dzalikal yaum fa minan nifaq aw min azabil kubri. Sajelema nu puasa dina tanggal 5 haji bakal aman merdeka tina penyakit nifaq jeung tina siksa kubur. Masya Allah. Genap. Wal yawm as-sadisu al-yawm alladhi fataha Allah ta'ala li nabiyhi fihi al-khair. Poean kagenep poean Allah na menang-menangkeun ka nabi ngabukakeun dina poe eta kahadean kabagusan. Dibuka kunci kebaikan poe eta dumantak bangsa mau jelema nu muasaan poe tanggal 6 haji yanzurullahu ilaihi birrahmah fala yu'adzabu ba'dahu abada. Bakal dilirik ku Gusti Allah ditinggalikeun dengan penglihatan rahmat di kucuran rahmat sehingga orang bisa terlalu ngadungsek kana dunia ditinggalian mata hati orang teh ka akhirat ka jelema dedeuhnya atuh ibadah ge mantep sehingga moal disiksa terus datang ka yaumul kiamat. Oh mantapnya asa. Poin ketujuh wal yaumus sabi' wal yaumul ladzi yughlaqu fihi abwaab jahannam wa la tuftahu hatta tamdiya ayyamul 'ashr. Poean anu dikunci lawang-lawang jahannam. Masyaallah. Teu dibuka deui hingga lewat 10 bulan haji. Dikunci tanggal 7 bulan haji jahanam seluruh pintunya Allah karim. Kayak dibuka setelah tanggal 10. Mantap. Man shamahu sahajelema anu puasa tanggal 7 bulan haji aglaqallahu anhu 30 baban minal usri wa fataha lahu 30 baban minal yusri. Dikunci
30 lawang kesulitan dikunci, dibukakan lawang-lawang kemudahan, lawang kebahagiaan tanggal 7 bulan haji. Wah, Masya Allah. Tanggal 8 poe tarwiyah, wa yaumul tsaminu al yaumul ladzi yusamma yaumat tarwiyah. Ima puasa anu digararan puasa tarwiyah. Nah, anu man somahu saha jelema nu puasaan tarwiyah utiya minal ajri ma la ya'lamu illallah, bakal diberi ganjaran nu urang teu meunang nyaho. Gede-gedena ganjaran beusi kaget nu nyaho ngan Allah bae geus. Oh, poean ke-9 disebut poe Arfah wal yaumut tasi' yaumul ladzi huwa yaum Arfah. Nah, nu karumpul jelema di Arfah kabeh takarrub ka Allah dengan 2 helai baju, teu mawa dunia, teu mawa jabatan, teu mawa pangkat, jauh ti lembur, ti anak, ti incu, ti pamajikan, ti imah, ti dunia, harta, mobil, kabeh eueuh hiji be nyana jeung Allah. Deuk kumaha teh diijabahna tuh. Ya urang ge lamun di dia bisa kitu mah dia cepet diijabahna. Udah mah jangan doa teh nararempel pan di hate teh motor, mobil, kakareta-kareta aya di jero. Masya Allah, tah kudu dicoplokeun cara urang di Arfah. Bajuna singkirkeun, motor mobil singkirkeun, imah ulah di hate, pamajikan anak singkirkeun kabeh, jabatan kabeh hiji we urang teh kahiji kaduana Allah. Seakan urang hirup duaan jeung Allah nu sejen ngontrak kabeh. Tuh karak mantep. Tah Arfah. Man shamahu kana kafaratan lis sanatin madiyah wa sanatin mustaqbalah. Jelema nu muasaan poe Arfah, puasa tersebut bakal jadi kafarat, ngaparatan dosa satahun ka tukang, satahun ka hari. Katukang dosa-dosa urang satahun dihampura, nu kahareup dosa-dosa urang ge dihampura. Poe Arfah lain lalagaan. Masya Allah. Sebab poe ieu lah diturunkeun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Selesai. Tanggal 10 bulan lebaran, wal yaumul ashir wa yaumul adha, man qurba qurbanan fi fa awwalu qatratin qatarat min dami ghafarallahu lahu dzunuba wa dzunuba iyali wa man at'ama fihi mu'minan aw tasaddaqa fihi bi sadaqatin ba'athallahu ta'ala yaumal qiyamah amin wa yakun mizanuhu athqala min jabalin. Jelema anu korban cuma deus melalui hewan eta begitu dipencet set fa awwalu qatratin qatarat, pangheulana tetesan getinun netes kana tanah, ghafarallahu lahu dzunuba, langsung dihampura sok wabeh dosa jelema. Bahkan lainnya na doang nu dihampura dosa keluargana, pamajikanana, anakna, incuna, mamang, uap, bapak kolot, wabeh dihampura. Dihampura teh mangus korban nih. Masya Allah. Gede jasa ganjaran. Lamun henteu amat lantaran kurang boga duitna, nyin kadaharan bae sedekah dahar waban at'ama jelema nu mere dahar
ka jelema mukmin atau sodako baik mere dahar terlalu gede boga duit bage ieu mah ngangge 200.000 bikeun kabeh urang ngahayal baik ba'atsahullahu ta'ala yaumal qiyamah Allah bakal ngahudangkeun yaumal qiyamah aminan aman tentram tenang ieu ku gede-gedena ganjaran tanggal 10 haji bahkan ditimbang begitu ditimbang amal timbanganana asqala min jabali uhudin leuwih berat tibatan gunung Uhud wah langsung puasa naon kitu ngaranna ku korban doang atawa sedekah dina tanggal 10 sesuai jeung kadar kaayaan urang boga duit rada gede korban urang boga duit rada leutik korban bae kotok ge kurang boga endog geus bae endog kurang boga endog piit endog piit bage ulah dibikeun ka batur hakan ku sia beres kabeh cek malaikat tuh berarti bawa pupurieun amat tuh tapi sih ada orang boga nggak teboga pemajikan mah bisa percaya orang teboga padahal orang boga anak mah bisa percaya orang teboga padahal mah boga lantaran nyumput Allah mah nyahoun si ade ulah orang bebeja teu boga padahal boga sebab ieu mah urusanana jeung Allah iraha kiai tanggal hijina setelah dihitung melalui perhitungan kitab falak karangan Kiai Mansur Sulamun Nayyiran oge aya anu ngitung deui kitab Musyakif jatuh tanggal hijina poe Sabtu tah Sabtu hareup Sabtu Minggu Senin berarti tanggal 10 lebaran urang poe Senin disku hari Minggu hareup eta urang puasa diperhatikeun ke ti tukang uduk jeung tukang bubur lamun nyana beak berarti nu ngaji boloon pacenah aing moal ngadahar uduk di dinya deuk di imah beleuh boloon Gusti iya gitu matak di bejaan kiai ustad atau teu kudu di bejaan untina ieu mah jang nu barodok kiai mah teu kudu di bejaan jang moal puasa ieu nya ge di bejaan soteh ieu supaya tertarik sebab urang mah bodoh akhirat ai dunia mah pinter dagang maju baik jabatan naik baik pangkat itu kene berarti kan pinter dunia mah tapi akhirat bodoh sebab urang mah ibadah ge kudu make bobotoh baik asal teu kadenge bobotoh da beh untuk puasa dengan laksanakeun tapi ai kadenge teuing mamanya atuh di tanggal hijina poe Sabtu hareup mingguna tetep ngaji urang tanggal 2 berarti mingguna deui poe Arfah tetep ngaji sebab perege lamun aya mutasyrik eta mah poe Arfah ngaji biasa daripada ngalamun urang mah bari kan ngaji pakai ibadah
di Arfah di ditu karumpul zikir Kanjeng Nabi Musa naros ya Allah cobaan pang bagus-bagus tadi poe Arfah teh maca naon Gusti Allah deui maca la ilaha illallah cek ieu Musa teh bantu geus teu kudu bejaan Gusti tah ya kabeh gimana raca bajaan teu kudu dibejaan ge bacaana ai ganjarana nama ieu teh can dibejaan oh cek ieu Musa emang ubah kitu ganjarana mun hayang nyaho maca la ilaha illallah sakali dina poe Arfah dunia ditimbang jeung la ilaha illallah beuratan la ilaha illallah geus kitu-kitu ge direk maca bae Bu sakit tuh ge dikitu-kitu tetep teu maca eta mah pan belah ditun blon ti blon teh masih 5 kilo ka ditu ya Allah karim para tuh cek Kanjeng Nabi Musa bakana paingan Gusti bere padahal mah teh osok dibaca ngan teu nyolebah cek Gusti Allah tak mun dibacana poe eta timbang di akhirat la ilaha illallah hiji jeung dunia langit bumi katut esida biratan la ilaha illallah dina poe eta ya Allah Gusti para amat bejakeun ka umat tadi bari dibejakeun ku Kanjeng Nabi Musa dilanjut ku Kanjeng Nabi urang kuari jaho tinggal riwayat eta haji urang teu maca bolo anu hebat cek Kanjeng Nabi tambahan lamun Kanjeng Nabi Musa macana la ilaha illallah doang umat kula tambahan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir Gusti Rasul macana sabaraha eta pangsa etik tak 100 lamun hayang mantep mah 10.000 tuh beres 10.000 teh ngagibeg pangsa etikna 100 rada sedang 1000 la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu wa ala kulli syai'in naon deui Gusti Rasul maca kulhu 1000 poe eta tah lain lalagaan tah poe eta mah lain lalagaan ganjarana pohara jasa ya Allah ya Rabb maca daon deui Gusti Rasul subhanallah 1000 alhamdulillah 1000 Allahu akbar 1000 Gusti Rasul atau mah teu keburu naon sia mah kitu bae sih bege wayana poe Arfah atuh pasingkeun jang ka Allah pasingkeun jang ka Allah geus urang tetep ngaji tas ngaji balik langsung di imah siapkeun maca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir insyaallah ke doa nu paling praktis doana ke minggu hari ditulis ku kula jang bawaeun fotokopi tempelkeun bloon di bae lain dibaca ditempel baca gimana doa baca oke insyaallah minggu hari tapi ieu mah urang bae anu teu ngaji ulah dibere ulah ieu mah jang urang bae nu ngaji geus lamun minggu hareup teu ngaji ulah dibere ulah emang urang gitu urang ge can buku maca teu nyana itu dibere tah insyaallah ke supaya mantep ieu mah jang aki-aki jang aki-aki we nu geus deukeut ka hareup ka ditu supaya maca naon ngeunah ke di ijazahan minggu hareup